Aja kumaya majar nih nak mayar moal. Nah, 50 juta teh nak mayar moal. Moal kita juta boga. 50 juta. Semoga masalah. Iya rokok disempil-sempilan naonan. Oh, calimutnya kamu dulu rokok disempil-sempil. Oh, usah di mall Dulu, pemirsa. Urusan. Boro aku ngangsahan maka tukang, Bang. Rokok disempil-sempil karena jubur. Ya kan ya. Astagfirullah. Urang ge boga rokok mah ieu. Eta amu, wah nabe kudu mayarnya. Enggak. 500. Eta urang jual imah oke. Atuh diponcet cuma agetihan. Astaga aya. Mal mungkin teh aya. Oh, wo. Aya, mal mungkin. Di mana ti bagong. Tu aya ti kumaneh tadi. Mah edan. Kita mari usam kumat kebaya. Pasti aya mu. Ajan ge boga hutang gede dipencitna tetep aget-agetihan. Kan tinggal gope imu, abu tinggal ngajual imah 7 juta. Fe. Langsung. Abang hayangna. Amit Ati jeung taneuhna. Dina romen. Eta mah aku 7 juta mah taneuhna. Amit. Berarti amu kan hutang abdi tinggal 43 juta deui kan. Nah, amu eta neangan deui nginjem ka anak. 43 juta. Paehan mah kuan. Depan kumaha rana gambar musibah. Lah, musibah kumaha. Turun kabeh mau malayar duit. Lah, Kerenges bon mah geus memohon bae, geus urusan. kumane usaha ge batu kumane mah kebeli motor. Imah bagus. Ku eta neuk disita gara-gara di ngahutangkeun 50 juta teh kamu. Cuy, Dinyeumkeun juga abdi pan kabebelek motor dijual kamari. Gara-gara duit dinyeum ku amu eta 50 juta jeung kamu Rusia. batu tol. Dijual ya. Atuh kudu namokan iya amu kamari ngahutang. Di ngeteng Abu Jari, Abu Jari mah enak. Pelong, Lu angan nangong pelong. Bener ieu mah. Mah boro-boro puluhan juta tuh boga benang di kumane tadi. Atuh eta teh beureun abdi keur mere teh. Si ganteng itu disogok teh ku abdi neuk mayar. Horengan nu weleh. Boleh. Atuh Oh, kuduna abdi di mana? ngogok ongok kan nenek. Mayar hutang henteu. Nyaturkeun ngaroko ge ngongor. Tuh tama terserah tama hutang tetep kudu dibayar. Geus urang jual ieu sawah lah. Sawah nenek. Sawah. Sawah yang di Ciripung urang jual. Oh, Semoga sawah nage. Salah. eta sok nungan piet eta sawah sana. Ya amo mapay ge ma anu ngabayaan semoga sawah. Sawah teh asni. Bisa robet lagi sawah teh yang jual, sampai becak nu bogana. Penting lunas utang kamu. Ambil. Nah, ibu tanggapan beren ka bawah ka akhir teh kuburan ka dipecutan useuna. baik. Dicokot paku anakna eueuh. 12 anak iya, ya demi emak nenek gitu. Boga utang. Aju burung kuari mal gerang mayar deh nunggu PTA. Moal ya Mal gerang eueuh. ngasupan. Mal gerang ngasupan. Di mana? Dengekeun yang tai. Dengekeun yang tai. Ah burung kayak isuk abdi ka dieu deui. Di mah edan. Dari ya kalinya ku amo kolot sia nu pae. Moal lah, adege cenah ge gerang mayar. Kan aing teu barengakan. Eta cenah kadengen bongkongan aju gerang mayar datang ka isu. Atau kurang digadekeun ka dicopot deui panas mayar mah.